Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamiarsa, sawatara ibet bisa kuliah tatar piangan sija didugikeun dina bidangan warung Warta Sunda dinten ieu. Edisi Senin kaping 10 April 2017. Pamiarsa, sasarengan sareng simkuring pun Neng Lestari, urang sami-sami Bandungan bae iber salengkepna. Kelompok perikanan nafilah nyaeta tempat budidaya lauk jeung udang anu rea jenisna. Jenis naon bae anu dibudidayakeunna langsung bae karena dia Hopifah sinaran Tasya Taufika anu tos aya di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpuring kali ya Hopifah, simpuring kali Taufika. Jadi dia simpuring sareng simpuring menuju aya di kelompok perikanan nafilah. Alamatna nyaeta Kampung Sindunur RT 1 RW 7 Desa Tanjungan Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung. Janten abang hayu wae tempat narasumber anu aya. Kelompok perikanan nafilah diadegeun tahun 2012 diketuaan ku Ari Salahuddin. Di dieu ngabudidayakeun 4 jenis udang jeung 5 jenis lauk hias. Di antarana bae udang mini, udang Snow White, udang Meksiko jeung udang biru. Saacan urang kawanoh 5 jenis lauk, urang diajar ngabudidayakeun salah sahiji jenis udang nyaeta udang Meksiko. Kurang di tempat ngabudidayakeun udang salah sahijinya udang Meksiko. Kumaha cara ngabudidayakeun? Ngabudidayakeun teh biasana upami udang jenis Meksiko ieu pembuahan di dalam. Dijakeun istilahna, upami dina lauk hias dijakeun, baru keluar nose. Kalau misalnya ieu simpen sapertos ieu. Ieu biasana jantan hiji, ieu ukuran indukan sekitar 4-5 bulan. Karena upami biasana kayak kawin, terus kawin kayak nogan kieu. Yang dogna gila. Naon anu nyebabkeun paehna? Kendalanya biasa emang tai karena akhirnya fluktuasi robah suhu antara siang sareng wengi kan drastis. Karena hujan kan kadang-kadang siang panas juga suhu hujan. Nah, itu suhu pengaruh. Antisipasi ya pakai atap. Biasa. Tapi walaupun pakai atap, resiko kematian tetap aya. Iya wae gitu. Aya wae. Nah, ieu gendong telurna istilahnya gendong telur. Dugikan jantan anak atau napi istilahnya benur itu sampai ke 20 minggu sampai netes jantan anak kan itu isian kan itu dikitu punya ketinggalan parabur Anu takana pelet mana pelet kami bang bala ini ngadu budidaya kayak naon kendala. Nah, eta upami teh seueur tempat nyebut kan ieu udang Mexican lobsterna dulu sareng sajenis kan ya? sareng sajenis. Jadi upami nyimpen seueur teh ingin kieu misalnya enak nyimpen dia kapasitas sekitar 200 ekor. Simpan ya 400 dipanen ya pasti ayana 200. Ya kan buat urana upami teh dimakan oge cacat lah. Siripnya teh kan capit teh kan hanya 2. Nah, upami gulut capitnya coplok sabelah kan terbiasa diical. Upami minat anu di masyarakat video Cilinduk Kampung Cilinduk teh kumaha tah responna? Upami 2 tahun ayeuna alhamdulillah. Justru jadi keanehan juga kan. Pemasukan devisa ke negara tertinggi non migas. Ikan hias. Yang kedua, tangkapan alam, tangkapan laut, lauk laut. Tapi itu palawija. Tapi sosialisasi untuk ikan hias kurang dibanding tangkapan alam laut, palawija, pertanian banyak bantuan, tapi untuk ikan hias jarang. Dan diaku untuk jadi ayah divisi khusus di Dinas Perikanan, sekitar tahun 2015. Anu aja. Itu keanehan menyumbang devisa terbesar, tapi tidak ada divisi khusus untuk lauk hiasnya teh aya divisi di Dinas Perikanan. Udang Meksiko teh biasana diekspor ke Singapura. Di Singapura diekspor ka Eropa, Jerman, Inggris, Cina, jeung Meksiko. Misalkan kakaknya itu belum kumaha gitu harapan itu Harapannya mah yang ekspor dia karena ieu harga lauk ieu Meksiko
abdi ka eksportir ke Jakarta paling mahal 2.000, harga di Singapura ya 10.000. Oke lah, itu ongkos oke. Kalau manfaatna anu nyarira naon manfaatna saat ngabudidayakeun ieu teh. Jadi manfaat nama di Indonesia ulah seueur teuing pegawai kada seueur wira swasta. Karena pengalaman abdi jadi wira swasta, alhamdulillah teu perlu kerja keluar oge, teu perlu kerja di pabrik atau di perusahaan. Kudu oge Mohon gaji oge tiasa ngalangkungan manajer. Dina pertukaran lauk. Kira-kira per bulan mah sabaraha gitu. Per bulan cekap lah karena gaduh 2 mobil. Motor kang jalan-jalan ke Singapura. Biasa di tempat kira gimana? Motor bersih. Motor bersih lah. Ya sekitar 80-an Per bulan. per bulan. 60 sampai 80. Tadi kan orang terus niat sekarang budidayakeun udang. Ayeuna urang niat jenis lauk anu dibudidayakeun di dieu. Anu kahiji nyaeta galaksi usai, anu asalna ti Myanmar. Anu kadua rainbow basmani, anu asalna ti Papua. Anu katilu nyaeta American cichlid. Jeung anu kaopat nyaeta lauk koi, anu gede jeung nu leutik. Alhamdulillah abdi sangat tertarik. Abdi tos setelah cara kumaha budidayakeun udang. Rekan-rekan sadayana biasa ngiri atawa bade ngabudidayakeun ikan sareng udang mangga. Ya hatur nuhun kasadayana anu entok lalajo. Simpuring Nadia Hopipah. Simpuring Warta Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Nadia Hopipah sinaran Tasya Taufik anu tos nepikeun bewara ngeunaan udang jeung lauk hias. Pamirsa, warta anu nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan warung dinten ieu. Aya saur ti sepuh urang, tungkul kajukut tanggah kasadapan, mugia janten lenyepaneun pikeun urang sadayana. Ngawakilan ais pangampih warung simkuring Perneng Lestari, sija amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.